tadi nyandak sembako. Da abdi mah Jamil teh gaduh ngarep-ngarep bantuan di desa, ngarep-ngarep duit BLT sareng beas di desa. Kamana Ibu Omas teh dapat karcis bantuan teh? Hayu atuh orang berangkat ya geus waktuna. Orang berangkat ke balai desa yuk. Hayu Cak Omas, urang ka balai desa. Hayu atuh angkat. Bilih katinggalan ku batur. Hayu Cak Omas. Kamarana nya. Masyarakat geuning berduyun-duyun marawak karcis. Aduh, saya teh kudu nanyakeun nya ieu aya naon. Waduh, aya naon eta teh nya? Geuning aya si Juminten. Eta geuning kamarana si Juminten teh eta nya. Geuning teh bebeja ka abdi biasana ngarumpi di dieu. Ngalobrol. Oh no. Saricing wae nya. Aduh, saya teh rek nanyakeun lah, geura rek nanyakeun aya naon. Saya nanyakeun ieu teh. Rek nanyakeun saya. Aya naon ieu teh geuning rame-rame berduyun-duyun. Erek ka mana maneh? Geuning rame-rame berduyung-duyung. Erek aya naon? Geuning saya mah tidak tahu, biasana urang teh ngarumpi ngobrol di dieu, geuning cicing wae maneh teu bebeja ka kuring. Aya bantuan teh Bu Sarah. Emangna Bu Sarah teh teu menang karcis? Ih, geuningan saya mah teu dibejaan kitu. Iya atuh teh nya udah urang mah menang sih. Ih, kumaha ieu teh? Erek kitu teh bebejana ka saha kitu? Ya eta mah terlangkung Bu Sarah, da abdi mah tengah. Aduh, saya teh kudu nyariosnya ka Paluluguna kitunya. Aya naon? Geuning abdi mah teu di pasian terang, kumaha ieu teh? Henteu adil atuh aya naon sih? Nya Bu Eta mah muka Sarah. karcis kitu. Ngabantun atuh. Wah, saya teh kedah ka ditu nya ayeuna mah. Kedah nyarios ke saya naik ka ditu heula. Ai Bu Sarah, sugi-sugi hayang menang sembako. Teu eraeun eta gelang loba. Anjing tunggal gandel hayang menang sembako teu pantes neuna ge. Assalamualaikum, ka mana ieu teh si RW teh aing mah. RW. RW. Amana sih kada norojo wae malah. Kamana teh si RW teh. Kumaha Pak RW? Sehat? Ya, RW tuh tingali rakyat naragih ka urang cenah bagikeun sembako teh. Kumaha sih geus tingalikeun datana euy. Aduh, si Darwijem, Kucuma, si Riwe, si Ribut. Aduh, ka ari mah aing keder. Luar bagikeun atuh. Ayo tuh tingalikeun tuh. Tuh jalmina loba. Deuh aing mah. Kan tadi teh Pak RW di teangan, kan Pak RW teh nungguan bae ye. Pak RW teh di teangan bae kunaon teh dek muncul-muncul. Tah disetatan Pak RW yang geus aya tah nu can kabagi teh. Bisa berdaya. Terus kabagi kabeh. Coba geura dibagikeun ku maneh. Ayolah urang bagikeun ka kitu lah. Dah, saya merek ka Pak RT. Heula eta rete. Eta heula bae. Juminten. Juminten, didinya mah tos kenging karcis eta jeuleuh keur alantri. Saya mah erek ka parete jeung ka parewe erek bebeja. Saya mah da saya ge da hayang meunang. Masyarakat sami saya ge. Teu pantes sama sugi-sugi gelang sakieu anting gua gondel. Eta mah tos milik atuh, tos milik abdi mah tos milik. Tos miliknya. Assalamualaikum. Sahayu teh euy. Saya pada ka parete. Ai saya teh Ibu Saroh, Ibu Saroh. Naon Bu Saroh? Naon? Rokokna belah ditu. Ih, eta Bu Saroh ih, aing mah tingalikeun. Ih, Saya mah da sugi. Aing Bu Saroh teh geus sugi. Lain masalah. Tingalikeun. Eta leumpang mani dendek. Ieu mah geus milik atuh parete. Saya teh dicoret ayo. entong atuh. Kapan parete? Ih, Pan saya ge masyarakat atuh parete. Saya ge saya pada kapanggil parewe gitu. Parewe.
Parewe. Coba ganti. Parete ih kayak ulas aya nyari geus. Keder ieu tajam mah aya euy. Parete. Tuh, Saya rek nyarios ka parewe, kenging. Yeuh, parewe. Ari saya teh sarua masyarakat. Pios abdi sugi gelang loba ge da sama masyarakat parewe di dieu teh. Atuh geuning abdi teh henteu di kumasih teh di pasien karcis teh, karcis. Kayak Aya. kayaknya dikoreksi. Tadi namanya saat tadi. Pak RW. Busaroh. Oh, tahu busara. Busara. Aya. Ku urang teh di coret teh masuki. Oh, udah masuki. Kenapa RW diberenya? Ini tak Dibere naon hayo ku Busaro. Tuh, itu dibere naon. Yang geus atuh karuna. Ya, bagikan bae. Tong kitu. Oh, Tok dibagikan bae anu aya di warung Pak RW nya. Ieu teh saro apa suro? Saro. Oh berarti kacamatana meureunnya. Kacamata Coba depan. teukeran. Aduh. Berangkat itu. Dibalik. Salah. Lah, lainnya pedah dibalik buka. Tapi bener. Dibalik Pak RW, dibalik. Pak RW. Lah, coba nu Pak RW ya. Sok. Wah, bener ayeuna mah. Sok yang kali bagikan. Mangga bagikeun nya, mangga. Mangga. Urang ke Ditata. ditata itu meureunnya dah. Sok mangga. Sok nu saayana bae itu. Ya RW, urang erek disauran, saya di ieu urang teror lah di dieu bantuan. Mana. Sok ke dipasikeun nya. Ibu Saroh, Sok dipanggil hiji-hiji Pak RW. Ibu Saroh mana Ibu Saroh euy? Hadieu jalan aja. Abdi, Mun tekenging. Nuhun atur nuhunna parewe. Da kumaha ari Ibu Saroh mah jamina bager lah. Iya. Ieu pasian keur bapana sareng Bu Saroh. Dengan pasien trompet. Karena ibu mah sarua, cuma kawas trompet. Aduh, geuningan ieu mah jang naon trompet teh. Coba di jalan ke teh. Jang naon. Pret, Jang ayeuna keluar naon. na teh. Sanes bantuan ieu mah, bantuan ada ku beas, ku duit, ku endog. Pan ai Bu Saroh teh kurang napas. Jadi lamun ditiup teh pret keluar. Gimana gitu? Tah kitu atuh. Astagfirullahaladzim ya Allahnya jadi mah kitu. Geuningan abdi teh kayak ngina trompet. Halus, Iya mah. cocok, eta Aduh mah. ya Allah ya Udah, Gusti. kumaha atuh? Ieu mah atuh lain bantuan namina Eta ieu pan mah dibantuan Oh. tahun baru. abdi mah kuih bae. Dasar parete teh geus teu bener. Nya Pak RW sih lah aing mah jadi kieu keder aing. Ibu Juminten Aya. sok adieu Bu. Ibu Juminten geus kenging naon di pasianan ku Pak RW. Acang. Oh iya aya jatahna alhamdulillah ku abdi nu disimpen pisan da karunya ibu teh tarang ejo. Da abdi Di mah. dapurna ge ngaya beuritan ho. Mohon. Yo kurang pasien supaya seubeuh dahar. Kumaha dirompok ka desa hayang bea sareng duit geuning di pasiana lang layangan. Yo. Juminten. Maneh teh yeung ke naik lang layangan di luhur nyane kieu mancing ke meunang lauk gede. Tah lauk eta jang dahar seubeuh. Tah kitu Suruh mancing heula urang teh. Gusti nu maha agung. Ceurik tong di dieu ka Pak RW atuh da aing mah tugas. Urang teh teu nyangu-nyangu nang dua poe hayang beas hayang duit geuning di pasiana lang layangan. Maolan bae ge ngakanan ahron. Kumaha? Sakitu teh bersyukur di kasihan. Mami baru suwek can di kapur. Alhamdulillah Pak RW teh dibagikeun tinggal hiji deui ieu teh euy. Nu lami saha eta? Eta Ibu Omas eta ge ya Allah karunya teh padahal anakna dewasa teh nya. Coba ditata. Oro ada dibaca angklin. Di sana salah. Salah. Oroso. Oh iya. dibacana emi. Nya, Sanes. naon? Ibu. Emi. Ini. Sama aya bae. Omas. Omas. Ibu Omas. Besok dipanggil ka aya.
Mana Ibu Omas teh? Mana Ibu Omas? Abdi. Oh, bener ieu teh Ibu Omas. Pas Bener. kenging bantuan teh. Acan, Pak. Aya batu entos menang daging, Oh. menang endog, Oh. menang bea, Ya. menang buah-buahan. Oh, gitu. Kadenya buah-buahan. Oh. Mau Omas mah sabana beda lah ieu tuh Pak RW Gitu. besial. Alhamdulillah atuh ari beda mah. Nah, ieu di pasien Bu ieu ya. Ku Pak RW alhamdulillah. Ieu bagian si Bu Omas teh sareng ieu. Iya. Mohon ieu bantuanna. Ari Omas teh teu salah ningali ya, Pak. Henteu dah. Tingalikeun bener ah. Agung geus La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunaon? Ya Bu Omas. Mana kaget abdi. Ya, ieu teh fungsina pan di Omas teh gaduh putra. Suruh main bola ka Itali, oke menang duit gede. Antah ieu bola Urang tang modalna. Enti imah datang ke desa kayak ngaharepkeun teh menang duit. Ih, ieu Jangan mah saker balanja. ieu mah RW. Aduh, Lain aduh, deh. aduh. Geuning kalah ka menang nu kieu. Emangna urang suruh main bola gitu? Main bola menang Aduh. duit gede. Nah, ieu naon coba? Eta mah kanggo kukumah. Dia masuk ke bersih, pasti bersih. Nah, coba tingalikeun make ieu mah urang diberesihan di mabati aya duit diberesihan, aya kejo diberesihan, seubeuh menang duit. Bener teu? Jadi abdi jadi Bener, pembersihan Pak. gitu, Pak. Tuh, ah. Abdi jadina jadi pembersihan. Nah, kitu naon bae diberesihan. Gusti beuteung aing lapar ai kieu mah. Balik bae Pak RT lah. Ngabunya. Alhamdulillah Pak RW geus kabagi kabeh. Kita sadar ya. Cuman tinggal rendang tadi teh euy mah. Dibagi cenah naon eta cenah. Oh, tanggung jawab. Ah, Terus ku kayak di datangan teh kan untuk prosesnya. bagian Pak RW-nya. Ah, gitu. RW teh mana kali naon ieu teh? Si gahireun. Sanes Oh. kancing. Oh, kancing. Pamageut. Pamageut. Pas abdi mah bade uwi ah Mangga, Pak RW. mangga, mangga. Atur nuhun nya. Ya. Mana can urang pamajikan harus ke ih. Kayak wae dirompok. Oh no. Loba pakai. Kan di jalan ayat mataga. Buset terus hari itu. Ye, Bang. Diban ke. Aku mahanya. Pas gitunya Pak RW-nya atur nuhunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, uang demo. Ieu nanaonan, parewe jeung parete aya mere geuning torompet ka saya teh. Naon? Saya teh jama sugi meuli torompet mah gampang, murah, paling ge hargana 1000 nu kieu teh. Teu saya mah, yuk bareng-bareng urang demo ka parete jeung ka parewe nya. Yuk, mangga lah. Omas, hayu urang ka. Ayolah urang talipukan. Mane teh pucred eta jadi RW jadi RT teh. Kabagikeun kawas kitu udegna teu matak bahagia ka masyarakat eta. Pantes. Hayu urang goyok lah RW jeung RT. Hah. Ya, parewe. Saya rek datang rek demo ka dieu. Jang naon kuring dibere ieu torompet henteu butuh. Uing mah jama sugih tah, maske laloba tah. Tah, parewe, awasnya urang teh butuh beas kanggo masyarakat. Ulah mentang-mentang nya aya di dinya, aduh. Pak RW, aing rek ngomong ka sia RW. Yo, aing mah ngaharepkeun duit jeung beas teh. Da boga pamarentah ieu lain boga sia RW. Jadi RW teh kudu aya kabijaksanaan, kapinter, ulah blegug jadi RW teh. Hai Pak RW teh kumaha? Aduh, abdi teh ngejo-ngejo mahnya dibena ieu kudu dikapuk Pak RW teh. Tempatna urang suruh mancing hayang beas jeung duit urang teh lain hayang pancing. Tahakan ku sia RW, aing mah beuki nu kitu mancing dewek ku sia tah. Oke, urusan Pak RT-nya. Oke. Saya dukung Ranting Kemuning Channel. Yes. Jangan lupa subscribe-nya, komen, like. Oke, sip. Bunyikan lonceng sebanyak mungkin. Yes. Yes. Yeah.